tani telega nya leres teu budak masantren di Salopa, budak masantren di Manonjaya, budak masantren di Haur Kuning, budak masantren di Sunanul Huda, budak masantren di Samsul Ulum, budak masantren di Al Jauhari, bapak tukang tani, sumber rizkina halal, dan jadi kiai budak teh. Balik boga pasantren, madrasah, jadi khotib, jadi imam Jumat, imam harian, tilawahnya, tajwidnya, fasoha, makhraj, sifatul huruf, mengerti tentang taranum irama dalam membaca Al-Quran. Ada sikah, ada nahawan, ada bayati, ada ros, ada soba, ada ziharka. Budak teh jadi kiai, nah dari rezekina halal. Eta teh tingali koruptor nu ngadaangan duit rakyat, da error budak nanti. Da haram sumberna, bener teu? Sok ki ayeuna ayeuna ngaji teh kudu aya perubahan. Bere budak teh nu halal.